Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian asmana Allah nu maha welas tur maha asih. Langkungan tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareg syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan hidayah, kalancaran, kasehatan sareng karahmatana sehingga urang tiasa ngaluhan sareng ilubiung dina ieu acara tanpa aya halangan-halangan. Salawat sareng salam mugia tetep dilempahkeun ka junjungan urang Habibana wa damiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana keluargana, kasahabatna, sareng urang sadayana mugia urang kenging syafaat dina yaumil kiamah. Amin. Abi Risma sareng Abi Bira simkuring salaku panata acara dinten ayeuna baris ngabimbing acara ti awal dugi karengse. Hadirin anu dipikah hormat, sateuacan urang ngamimitian, hayu urang simak heula susunan acara dina buka puasa ieu. Nyaeta bubuka ku MC, maca ayat suci Al-Qur'an, saur sepuh atanapi sambutan, tausiah atawa caramah, doa jeung buka puasa, salat maghrib berjamaah, sasarap atawa buka puasa babarengan sareng panutupan. Mugi-mugi sakabeh acara tiasa lumangsung kalayan lancar. Acara munggalan nyaeta maca ayat suci Al-Qur'an anu bade dipidangkeun ku Lukman Arifin. Ka Lukman Arifin dipersilakeun. Hatur nuhun ka Ananda Lukman Arifin anu tos ngaos ayat suci Al-Qur'an. Mugia sing janten pahala kanggo anjeunna sareng urang sadayana anu ngadangkeunna. Amin. Hadirin anu dipikah hormat, acara salajengna nyaeta saur sepuh atanapi sambutan anu bade dipasihkeun ku Ibu Yuna salaku wali kelas. Ka Ibu Yuna dipersilahkeun. Hatur nuhun ka Ibu Yuna anu parantos masihan di antara dina ieu acara. Sakedap deui urang bakal ngadungukeun tausiah atawa caramah anu bakal dibawakeun ku Ustazah Oki Oktaviana. Ka Ustazah Oki Oktaviana dipersilahkeun. Tiga. Ngahaturkeun nuhun ka Ustazah Oki Oktaviana anu parantos ngadungikeun tausiah khusus sapertos kitu. Mugia aya manfaatna kanggo urang anu ngadangukeun. Hadirin sadayana, waktos buka puasa parantos meh dugi. Hayu urang sami-sami ngadugikeun doa anu bade dipimpin ku KM. KM dipersilakan. Mangga urang tiasa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu dipikah hormat, sakitu rangkaian acara buka puasa babarengan. Hapunten bilih aya kakirangan dina ngapingjalna acara. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maparan salah. Allah semoga satu kali tag. Yuk. Abdi Nisma sareng. Salah, aku tuh malah baca gini. Biasa lumangsung kalancar kayak kalan. Bang. Kan ada lagi. Stop.